Besok. Geus deui. Nah, gitu ulin. Kayak mah ulin teh tong ka kebon teuing. Di kuring boga nu kieu bisi hayang. Wani sabaraha ieu kotak. Ieu kotak ieu. Kotak film kayak gambaran tuh. Coba halus multidimensi. Waduh, nya. Kayak gambaran kotak itu. Ajaib. Wah, ieu Ada jauh menyokotna ge. Dia di Papua. Dia noko di Papua jalan teh gitu. Ada jeruk saat kau dengan amir Tadinya. Dia bekas curug tadi tuh. Tadi paling ke dan tapi ke Palabuhan. Gitu. Ya, lo tak perjalanan. Bisa kotak itu ya. Luar biasa. Biasa deh. Aduh, Kehidupan. Orangnya. Urusan kampung lo. Urusan balong empang lo. Ladang kampung teh kuring teh menang. Iya ajaib. Masih lain mah. Masih kampung teh. Juga pernah menang mobil kuring menang kotak ajaib. Jirona teh airutnya. Iya. Jadi itu mah hasil teh leuwih ti mobilan bener. Ieu mah. Kotak mobilan. Anjir. Ya atuh Mobil Mercy. Waduh, Mercy kan. Parah deh itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya bisa kopi, aduh. Di Mbah mah kopi nage cangkir. Anjir, Zaman milenium. sampai enggak bisa. Kuring mah. Kayak di kuring mah tah. Sampo meureun tah. Di kurungan deh. Eta meureun sampo di sini buruk teh. Tapi larang di kebonnya. Yang di kebon teh. Begitu kieu. Di kebon. Ami kan danas. Di kebon kabeh teh. Aduh, ieu menang indung budak kurang kajiannya. Karya di imah teh man kitu mah. Kumaha ceng? Aduh, aing mah Sehat. aingan di kebun areuwah tadi dia geuningan Oh, kieu keur drifting heula ngaranna teh. Dripping. Nah, eta lain Dripping mah kitu teh. Error aja sekolah mah pikiran teh. Aduh, aing karunya itu si Japra ditinggalkeun ku aing tadi itu keur eta balok. Makin sejak perang. Heuh, keur nguras panenggal si ucokna kan eueuh. Kan itu aing teh bebeja keur sok. Agi di dieu. Ya kuring beres 2 bulan. Oh, Kopi urut nguyak bae ngurusan empang. Ayeuna boga kegiatan di imahnya di imah heula gitu. Mulai urudan di jero kopi gitu. Empang geus 2 bulan tuh kopi gitu. Ka mana ini juragan sih teh teu datang-datang. Di Beuh di Kalimantan, di Papua. Kuring boga beli anyar teh mungkin di imah. Jadi nanti ngeluyur balik, maka jalan. Ambis nih surang tenangan kolega. Kadang masuk tahu, beli anyar apa yang jalan teh. Ini surang teh. Biasa di kebun dulu kebelokan, di kesangannya, ada beli anyar mah. Ih, ngeluyur apa jalan. Maksudnya lewat tuh. Tunggu. Udah capek. aing itu juragan kan di dia teh. Ukur si nama mau ngukur di kebun di empang jadi nyusul tak imah. Oh, betul. Dan di imah kegiatan itu beres surah. Masih aing mah. Si Japra yang udut cenah ge eueuh cenah ge. Aduh, aing mah nya. Oke.